Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng mulangkeun ka nyeri bagian ka-25. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Wahyu Adam. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ari aceuk lain teu karunya kadulur salaki. Cicih oge nyaho sorangan, boga rejeki saeutik-eutikeun beak dipake ngurus salaki. 2 tahun leuwih gering ngareunggeuna oge. Atuh sesana nya dipake ngarasanan bae ku aceuk teh. Aceuk oge ayeuna rek ngandelkeun anak dengan sakitu-kituna titinggal salaki teh budak 2 siki. Bagja sakitu oge aya keneh milik aceuk. Boga anak teh aya milikna. Nu gede geus boga bojo, nu awewe geus boga salaki. Keur sajeroning gering bapana teh kungsi ngawinkeun heula. Nyaraaheun geuning ka indung, dahar jeung pake mah aceuk henteu orat-orat teuing ku anak teh diarurus. Nyi cicih ngadenge caritaan dahuanana kitu teh tungkul bae hatena ngarasa era jeung rumasa bedegong teu nurut ka dulur. Ayeuna lanceukna geus eueuh nu tinggal alo-alona jeung dahuanana manehna ngarasa teu kaduga ku ka era rek maksa ngadedetkeun maneh nyiruruk teh rumasa keurna cager henteu pisan boga kanyaah. Atuh ayana di lembur teh henteu lila manehna di dinyana ngan ukur meting sapeuting isukna mah biribit bae balik deui ka Bandung, balik deui ka panyewaanana. Di Bandungna diajar dagang kana bang-bak bumbu dina emper di sisi jalan nu katepi ku modal saeutik. Dah henteu bisa manehna teh ari malikeun deui kana pagawean tadi mah cara manehna keur ngora keur jag-jag keneh. Tapi ayeuna mah usahana boro mun tepi kana pake teh keur dahar jeung keur nyewa kamar oge geus henteu mahi. Kudu boga imah geus mineng digelendeng malah nepi ka diusirna lantaran geus 6 bulan henteu mayar sewaan. Atuh kapaksa Nyi Cicih teh ingkah sirarak siruruk mapai-mapai emper nu ieuh sakapeung dina gerbong atawa dina kolong sasak geus henteu matuh panyicinganana. Sakitu hirupna Nyi Cicih nandangan ripuh umurna mah teu burung panjang kuat ngalakonan sangsara tahun-tahun. Ti waktu harita henteu karasa geus nincakana 10 tahun. Rupana geus henteu jauh ti nini-nini nu geus ripuh lempangna geus ngageyeunggeung tonggong bongkok buukna bodas. Dina hiji waktu manehna keur aniprek dina emper bari ngajejer-jejer poe kasemek buruk beunang mulungan ti pasar babatan. Ti beulah wetan aya hiji lalaki geus kolot mamake iteuk lempangna ayap-ayapan dirarampak ku iteukna. Nepi kalebah Nyi Cicih eta lalaki teh eureun ngadon diuk dina emper bari nyekel iteukna. Sukuna nincakana kesemek buruk nu diwadahan ku besek ku leuheuh. Ku teu uyahannya kawas nu teu nenjo bae, ceuk Nyi Cicih sorana ngengkreng dangan tinggal sorana wungkul nu anger teh Nyi Cicih mah sakitu dina beheungna geus pinuh ku kiwed tapak borok oge. Lalaki nu make iteuk teh kalah karungah ringeuh bari maksakeun maneh melototkeun panonna hayangeun mireungeuh kanu nyarekan ka manehna. Itu kalaka tatanggahan eta kasemek ka irik. Nah, sora teh sada Cicih. Cicih lantaran manehna nepi ka kieu teh ceuk eta lalaki. Nyi Cicih nuker ambek rada kaget ka eta lalaki lantaran nyebut-nyebut ngaran manehna terus ngadeuketan bari nyidik-nyidik kana beungeutna. Naon? Make nyebut ngaran aing? Nah saha kitu di dinya teh? Nyi Cicih bari diuk deukeut eta lalaki sarta nyingkahkeun besek nu dieusi ku kesemek. Nah kitu arek naon? Make nanya sagala ceuk eta lalaki. Nah atuh di dinya make nyaho ka ngaran di dieu. Di dieu oge kudu nyaho ka di dinya. Cicih kitu ngaran teh. Nya Cicih, ti tadi oge ku di dinya geus disebutkeun. Ari di dinya saha? Ke heula. Atuh ulah ambek ari hayang nyaho mah. Lain ari Cicih wawuh ka ngaran ganda henteu. Kang ganda aya keneh kitu. Kuring jadi kieu teh lantaran ganda. Manehna geus ngajak kana jalan doraka
lantaran suka jeung bogoh ka manehna. Kuring geus nyilakakeun ka Sasmita. Ayeuna ku kuring karasa wawalesna. Lain Sasmita nu mulangkeun ka nyeri, nu males kana dosa kuring, tapi dosa kuring nu nyiksa ka diri kuring sorangan. Ceuk Nyi Cicih bari ceurik sreuk manehna eling kana sagala kasalahanana. Entong ceurik atuh, engke ku kuring dicaritakeun saha ngaran kuring teh. Moal ambek kitu kira-kirana ka ganda. Moal kuring moal ambek ka ganda teh, malah kuring rek menta dihampura ka manehna. Ieu Cih, ganda teh. Jadi kieu ayeuna mah. Doraka ti Cicih, ti Sasmita, jeung lah ti sadarea wae nu geus dinyerikeun hatena ku ganda. Nyeritana kitu teh sorana dumareuda rembes ku cipanon anu kaluar tina panonna nu geus henteu awas. Cicih ngahulang bari neges-neges ka eta lalaki nu ngaku-ngaku ngaran ganda, bari nyekel kana tak-takna eta lalaki, manehna nyarita deui. Kang Ganda, nepi ka kieuna eta panon teh henteu awas meureun nya. Lamun seug awas Kang Ganda teh ka Cicih, biheung inget komo make ngahampura, boa mah mupuas Kang Ganda teh. Cicih oge ruksa Kang Ganda, doraka teu beda jeung Kang Ganda. Nyi Cicih nu ngomongna bari ngalimba sorana dumareuda. Hampura Cicih Kang, rumasa geus doraka. Keun wae nu geus mah Cih, ku akang dihampura. Sabalikna akang ku Cicih kudu dihampura deui nya Cih. Nyi Cicih ngarangkul ka Ganda bari ngajak indit leungeunna ditungtun dibawa ka pamatuhanana kana gerbong ruksak nu biasa dipake mondokna. Ganda ngiclik nuturkeun kana panungtun Nyi Cicih. Ganda nyaritakeun lalakonna ti mimiti ditangkep di jero buangan, mindeng pisan gelut jeung pada batur nu jarahat, sirahna mindeng kena ku paneunggel, boh ku baturna boh ku nu ngajaga nepi ka mindeng dirawat ka bagian kasehatan. Urat sarafna ruksak nepi ka panonna jadi kurang awas. Sakaluarna tina buangan Ganda aprak-aprakan teu buru-buru balik ka lembur nepi ka panonna ruksak pisan. Sajajalan pagaweanana musapir nepi ka panggihna jeung Cicih, ku Ganda dicaritakeun kabeh teu aya nu diliwat. Kacida watireunana Cicih ngadengekeun lalakon Ganda kitu teh, manehna oge nyaritakeun lalakonna. Ti mimiti pisah jeung Ganda nepi ka papanggih deui. Ti harita Ganda henteu pisah deui jeung Cicih teh salilana babarengan bari mawa besek nu geus kotor. Dalaharna ngandelkeun pamere panyidekahan nu karunyangeun. Urang kocapkeun pamiarsa ayeuna Mang Marhani. Mang Marhani jeung bojona nu geus baradami rek mapai-mapai anakna acan keneh bae jung lantaran loba wae halangan. Tapi sanajan kitu oge teu daekeun leungit ari tina pikirana jeung tina hatena mah niatna neangan anakna teh. Dina hiji waktu pareng Mang Marhani indit ka kota nepungan Nyi Rapiah nu harita geus lila teu datang ka lembur. Lantaran Nyi Rapiah teh geus ribrib putrana ti Den Amir geus aya tiluna. Ti lemburna sasadiaan oleh-oleh keur ngirim ka anakna saaya-aya, ngahaja ngopak jeung nyieun ranginang, ngadodol ketan ngawajit. Rara guding oge nyieun kawantu ingeteun kana karesepna Nyi Rapiah nu aya di kota. Datangna pada moro ku incu-incuna Asep Kurnia, Neng Solihat, Asep Sobari jeung nu istri nu pangais bungsu Neng Cintarsih. Ngan nu pangalitna nu acan bisaeun moro teh masih keneh aya dina aisan ibuna. Sadayana galumbira kadatangan Mang Marhani sareng bojona teh saruka gerah itu ieu pada nembongkeun ka sono. Dina peutingna ngariung bari balake cerakan taruang leueut bari nanggap incu nu keur meujeuh napi kalucueun, nambahan galumbira kanu kadongkapan jeung ka Mang Marhani sareng bojona. Mang Marhani ngareret kana potret hiji pameget nu kenging miguraan. Eta potret kenging ngagengkeun ukuranana digantungkeun dina tembok. Hatena Mang Marhani ngadadak ngalaket teh pasemon alum bangun anu nguyung nepi ka Den Amir sareng Nyi Rapiah karageteun ningali pasemon Mang Marhani nu ngadadak robah kitu teh. Mang Marhani netep deui kana potret teh meuni lila netepna teh teu ngiceup-ngiceup tina juru panon ngembeng cipanonan. Mani asa dikieuna Abah mah ningali potret teh
Den Soleh dunungan Abah teu sangka teu kantos pendak deui sareng putra sareng garawa. Abdi oge dugi ka ayeuna teh teu acan keneh terang di mana sareng jiga kumaha rupa anak sorangan. Mang Marhani ngomong sorangan bari rambas-bas ku Cipanon. Nu araya di dinya ngarasa sedih ningali paroman sareng nguping cariosan Mang Marhani kitu teh. Urang pilari we atuh Abah, sugan wae ka pendak, boa aya keneh sepuhna di tempat kapungkur. Saur Nyi Rapiah bari ngareret ka carogena neraskeun carios. Nya Kang, urang sarengan ku urang bantuan milari nganggo mobil we ngarah enggal. Sumuhun Abah, di mana kapungkur teh? Saur Den Amir ka Mang Marhani. Henteu tebih Aden ari di kantuna mah, di sepuhna di desa Pasawahan. Lurah mitoha Abah teh. Ngan kitu teh abae Abah teh kasieun sieun kabuka rahasia Abah sasarengan sareng Den Soleh nu diubar-ubar ku pamarentah. Padahal Abah mah teu terang nanaon, ngiring sote pedah kadunungan. Ulah seueur manah itu ieu perkawis eta mah da sanes deui urusanana. Geuning caket atuh enjing wae urang bujang kaleresan abdi henteu dinas. Saur Den Amir. Sumuhun Aden, nuhun atuh ari Aden bade nyarengan mah. Abah teh asa regreg, sugan wae kaleresan araya keneh. Saur Mang Marhani pasemona ngadadak marah mai deui. Ngawarangkongna Mang Marhani sareng putrana nepi ka peuting pisan sarta geus nangtukeun isukna pukul 10 sararea rek arindit ka desa Pasawahan mapaikeun anakna. Urang kocapkeun pamirsa ayeuna di Pasawahan di Bumina Lurah keur ngariung di tengah bumi saputra garwa bari nyoo putuna nu keur meujeuhna celembeng diajar nyarita keur dilahun ku palurah bari ngaraleut. Kakara pukul 7 sore harita teh budak geus mereleg heai geus hayangeun sare tungtungna mah reup bae sare dina lahunan. Sarekeun heula jang budakna ngarah jongjon urang badamina ceuk palurah ka mantuna. Sasmita mantuna palurah nyarekeun heula budakna terus balik deui diuk dina kursi ngarendeng jeung bojona nu kakaragek pisan diuk tas nyarekeun budak anu leutik. Mama mah atoh wae anu aya nu jadi anak boga pikiran hayang misah imah teh. Ciri-cirina geus hayang tawakal, aya karep hayang macakal sorangan. Ngan keur naon imah ari ceuk mama mah ieu oge moal keresaha kolo teh dan teu boga urusan bisi kagok cenah sakumbuh urang nyieun deui wae saeutik kagigir dipapiliunkeun keur mama jeung ibu mah teu kudu lega-lega teuing dengan ukur duaaneun. Sumuhun ieu wae abdi mah ngiringan maksad biangna budak, jawab Sasmita. Nya Epon ceuk mama mah leuwih hade kitu. Lamun hayang boga akuan anggur dipake meuli sawah kumama ditambahan seetik-etikeun. Nu ibu oge moal keresaha atuh padahal mah nu mama nya kitu deui da keur anak meureun suruh palurah. Nya mamana ari aya kanyaah mah ayeuna wae dengkeng ke mah heug we bisi ibu lurah henteu kebat nyariosna lantaran sieun kanyahoan ku Nyi Epon nu nganggapna ka palurah bapana tegas. Ngan emutan ibu lurah di mana pupus carogena sieun beakeun ku saderek-derekna. Nya keun wae urusan eta mah kumaha engke wae kahareup ulah waka di pikiran ayeuna suruh palurah. Ari abdi kunaon ibu ti kamari keneh hate abdi ngan ratu wae panon ting kardu teu puguh-puguh. Nyi Epon milu nyarios. Lain naon-naon Nyai, indung tunduh meureun atawa angin nu sok kitu teh, saur ibuna. Sareng ceuli deui ibu ngan katorekan wae saban dinten teh ngeng deui daun ceulina oge meuni panas duka kunaon. Nu keur ngariung teh geus rada wengi mah kantun palurah sareng bojona wae duaan Nyi Epon jeung Sasmita geus ngarampih. Nya ibuna keun bae urang tambahan duit budak teh sina meuli sawahna Kang Rukmana anggur ulah dipake nyieun imah saur palurah. Nya kumaha mamana wae
ari cara abdi mah ngiringan. Sur ibu lurah parantos tepati mayun nyariosna oge parantos hayangeun sare. Tunduh abdi mah bade mondok Sur ibu lurah bari angkat ka kamar. Atuh palurah oge henteu lami calikna teras bae tulak-tulak kana panto teras kulem di kamar payun. Enjingna di payuneun balai desa aya mobil eureun nu tumpakna tarurun lebat ka kantor desa. Inspektur polisi sareng hiji pemegat geus rada sepuh dituturkeun ku istri anom keneh bari nungtun murang kalih disarengan ku istri geus rada sepuh nu tarurun tina mobil teh Den Amir sareng Nyi Rapiah nyerengan ramana rek mapaikeun putrana. Kabeneran nu aya di kantor desa Bapak Lurah nuju aya anjeunna teras ngangken kata tamuna manahna teu kinten bae asa-asana kata tamu teh. Pang-pangna ka Nyi Rapiah nu kungsi ngumbara ka desa eta. Ku palurah tatamu dicandak ka bumina diangken dicalikeun di payun. Punten bae palurah, abdi teh ngaganggu. Sur Den Amir ngawitan ngajak nyarios. Henteu Aden, mung asa reuwas Bapa teh. Aya pikir senaon Aden teh? Teu kedah reuwas Pak. Saleresna abdi teh aya kaperyogian penting. Dinas nanging sanes tugas negara sareng sakantenan wae nepangkeun kasadayana. Numawi abdi hoyong nyarios sareng Bapa di bumi. Sumuhun mangga. Calik-calik heula sakedap Aden. Bapa permios bade neang heula nini barudak. Sur palurah bari kaluar ti bumi ngageruan heula ibu lurah. Mangga Bapak, Sur Den Amir. Palurah henteu lami geus dongkap sareng ibu lurah dituturkeun ku Nyi Epon jeung salakina. Sadayana ngariung papayun-payun sareng tatamu sasmita nu apaleun keneh ka Nyi Rapiah. Nyi Epon jeung ibu lurah oge nya kitu keneh ingeteun ka Nyi Rapiah teh popotongan ganda. Sajabana ka Nyi Rapiah ibu lurah teu pahoeun kanu diuk caket inspektur polisi ka salakina anu baheula karasidi Bapa Nyi Epon nu geus ninggalkeun lantaran pacogregan jeung bapana pedah abus kana kumpulan. Hatena ibu lurah teu oleh ngeleper ratug teu pupuguh sarua jeung Nyi Epon nu ti kamarina keneh hatena teh ngan ratug jeung ting sareblak bae. Ibu lurah nu teu puguh rasa pendak sareng patilasanana lebet ka jero bumi bade nyayagikeun leueteun dina manahna geus gaduh sangka ka Rasidi. Palang siang Rasidi teh rek mapai anakna. Nah mending di aku atawa entong yen Epon teh anak manehna. Kumaha nu jadi bapana nu ieu moal nyerieun hatena jeung kumaha Eponna kitu cek gerantes ibu lurah dina manahna. Mending di aku bae bisi doraka aing ngabohong da bener aing ditinggalkeun ku manehna teh boga anak. Nya Epon anakna nu ditinggalkeun ku manehna teh tangtu manehna oge dina hatena mah geus aya rasa ka Epon teh anak manehna. Ibu lurah mutuskeun kaayaan manahna ku anjeun. Leueteun ku ibu lurah geus dicandakan ka payun dianggo nyuguhan tatamuna. Anjeunna teras calik deui caket carogena bari ngamanggakeun miwara ngaleueut ka tatamuna. Mangga atuh nyanggakeun hatur lumayan kieu geuning kerah-kerih pisan. Sur bu lurah. Pepeuriheun anu sae ibu teh teu gaduh. Mangga gararaosan Aden, sur ibu lurah. Teras bae sadayana ngaraleueut disarengan ku pribumi. Sanes Bapak, abdi teh moal kantos diparios deui. Bade ngunjukeun maksad abdi pangna dongkap ka dieu. Sur Den Amir ngamimitian nyarios. Sumuhun, mangga Aden. Kapungkur dina taun 1820 kirang langkung. Aya hiji jalmi nu jenenganna Rasidi kantos ngumbara di dieu. Malah gaduh bojo kaputrana lurah di ieu desa nu jenenganna Nyai Witarni. Patali sareng kaayaan dina alam harita sareng rupina bae mung dugi ka leresan dinya bae jodona parantos ngantunkeun ka bojona harita parantos gaduhun anak hiji awewe eta budak dingaranan ku anjeunna keur alitna teh Nyi Rasdiah ngaran teh jauh teuing kana ngaran nu jadi ramana. Ayeuna eta jalmi Rasidi teh ngahajak dongkap mapai-mapai ka putrana. Maksudna bade nganuhunkeun kanu parantos ngarawatan eta budak sareng da hampurana ka sepuh-sepuhna. Oge ka eta budak anu parantos dikantunkeun teh
kumargi tina rumaos lepat parantos tamelar. Tapi ieu teh sanes tega mung kapaksa ku kaayaan bae tamelar teh. Harita Rasidi ngadamelna ngalih ka Surabaya dicanda ku dununganana. Tah mung sakitu maksad abdi nu mawi ngadeheus ka bapa teh saur Den Amir nu nyariosna teu kantun ti kasopanan. Palurah nu salaresna sanes pribumi di dinya asli misah desa kapungkurna mah di dinya soteh ngiring ka bojona. Muping kitu teh rada ngahulang heula ngemut-ngemut ka jenengan Rasidi sareng Witarni anjeunna hilapeun deui ka bojona anu nelah Nyai Imas. Asal ngaranna teh Witarni ari disebutna Imas teh eta mah nenehna kadeudeuh Ibu Ramana. Saha nya ibuna Akang manda puguh lain urang dieu teu pati apal. Sugan ibu namah nyaho suruh palurah ka bojona. Ibu lurah nu ti tadi keneh geus tampi raos nguping cariosan Den Amir manahna kagagas emut kana lalakon salirana. Kacaroge keur meujeuhna gede duriat dipegatkeun ku sepuhna lantaran teu panuju kana kalakuan minantu anu asup kana pergerakan kamerdekaan. Geus ngaraos berat nahan pikasediheun ditaros ku carogena kitu teh asa kajalanan teu karasa deui cisocana ramas bas bari nyarios dumareuda. Mama na abdi Witarni teh ieu epon teh Rasdiah teh putrana Kang Rasidi. Abdi rumaos lepat lantaran abdi tumut kasepuh parantos megatkeun kanyaah bapa kanu jadi anakna Nyai Epon geura neuda hampura eta teh rama Nyai nu calik caket aden teh henteu tamelara bapa Nyai teh mung sieuneun ku aki Nyai. Sur ibu lurah nyariosna pegat-pegat. Nyi Epon nu ti tadi keneh geus aya pirasat nu nganteng antara getih anak jeung bapa henteu kungsi dipiwarang deui ku ibuna terus bae ngarawu panangan Rasidi neda dihapunten bari nyuuh kana lahunanana. Abdi nyuhunkeun dihapunten apa? Ieu abdi putra apa? Rasdiah teh ceuk Nyi Epon bari nyegruk ceurik. Sawangsulna Nyai, apa kudu dihampura kudu jadi anak? Bapa geus tega ka Nyai, keun bae ku bapa. Nyai teh didoakeun sing gede milik gede darajat. Nyai sing bisa males mika nyaah karama Nyai nu geus ngurus ka Nyai. Nepi ka gede jeung nu mika nyaah ngaganti apa? Tah ieu mak si Nyai, ieu oge dulur Nyai. Apa ngaharep ti ayeuna sing bisa pahoyok-hoyok leungeun, sing bisa silih pikanyaah. Rasidi nyaritana kitu teh bari nuduhkeun mana jeung Nyi Rapiah ka Nyi Epon nu aya dina rangkulanana. Nyi Epon cangkat tuluy munjungan ka Ma Nyi Rapiah terus ngarangkul ka Nyi Rapiah nu kumanehna tadina dianggap maru. Nu geus nganyerikeun hatena ngarebut ganda. Nyi Rapiah oge ngarangkul ka Nyi Epon hatena bungah boga dulur deui. Mang Marhani alias Rasidi nganuhunkeun ka palurah sarta neda dihapunten nya kitu deui ka istrina urut bojona ti heula. Sadayana pada silih hapunten sarta jarangji rek jaradi dulur manjangkeun kabarayaan. Bari saruka galih sadayana ngaraleut malah nepi ka ditaruangkeun heula tatamu teh. Itu ieu pada nembongkeun kabersihan manahna pada sami-sami nalikeun kawargian. Sasmita anu ngahneng bae bari ngabandungan lalakon sajarah bojona katus sepuhna bati olohok bae teu nyangka kitu jadina. Bari hatena teu woleh ngandung kabungahan. Ibuna ganda oge nu harita nembe jol ti kebon nepungan ka tatamu menta dihampura ka Nyi Rapiah bari nangis ka Nyi Rapiah mang nedakeun hampurana keur ganda nu ayeuna keur nendangan katunggaraan keur ngalakonan ganjaran tina laku lampahna. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.